Siap dugi karese pangawasanana siap. Pokoknya lamun panganten tos kulam ti payun, tos aya dina tempat pangkuleman, urang masih kene pangaosan, urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan ranyangna sing runtuh. Gitu lah namanya. Tatenang Sandi, engke di penghujung acara Sandi ku abdi bade dipasihan resep obat kuat. Ece osok nyabak caroge. Osok aja dicabak ku caroge. Osok. Ito. Hayang nampiling aing ngadengin lagi nya. Eta Rika diganti di kudeda. Deda. Pelongan anu jantan caroge anu jantan bojo bakal ngajadikeun rahmat di hadapan Allah. Maka kewajiban ece paparinan budi marah mai kanu jantan caroge. Sate acan undur abdi bade masihan resep obat kuat. Namun jangan pernah kau menyerah pada
pengaruh si Durjana, karena dia musuh yang nyata yang berbisik di dalam dada. Apabila kau mau memeranginya, syaitan pasti kalah. Nu ngeprokan lain kita tadi sia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opat golongan jalma nu teu wajib ngajawab salam. Hiji jalma nu keur hees, kadua jalma anu torek, katilu jalma anu gelo, kaopat jalma nu geus maot. Urang ulangi sakali deui, opat golongan jalma nu teu wajib ngajawab salam. Hiji jalma nu keur aya nu opo, lamun ti abdi hees ka ejeug ge hees we deui, ulah jadi molor nya ce. Hiji jalma nu keur, kadua jalma anu, katilu jalma anu, kaopat jalma nu geus geuning paeh belah dinya. Mun ti abdi maot ka ece maot deui ulah modar nya ce. Nah, urang ulangi we sakali deui, kirana urang kampung Cipari ieu teh nya. Cipatat. Oh, Cipari manu ditongo. Kirana urang kampung Cipatat ieu kaasup golongan nu kasabaraha hiji ya. Keulah. Ulah janji wae calangap nyebutkeun teu aya, urang buktikeun we ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calager kabeh. Berarti nu hees aya eueuh. Mana nu hees? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama asy-syifaha wa au'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin faminallah.
Bismillahi ma Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Aing kalah aralohok kieu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Geus tujuh. Ayo wae amin. Dua kali dicirian ku abdi urang Cipatat pangajianana masih keneh maralaweung ya. Sekali deui ece akang malaweung abdi rek turun tina ieu panggung ya. Satuju. Awas malaweung sekali deui. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Allahu akbar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Jadi karimna ku diponokeun meureunnya. Tuhan wa amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ari nu di tongoh matahari, ari nu di harapan. Udah kadeuleu ku abdi euy ta nu make tiung hejo. Dan cuma lamun ngajawab karena Al-Quran cek persis di mana datang bulan Ramadan ceknya. Di abdi mah ece lamun datang bulan Ramadan teh sok salat tarawih di abdi mah. Di dia sami di abdi mah cek tarawih teh 23 rakaat di dia sami. Alhamdulillah ngan jigana aya perbedaan urang Cipatat jeung urang Sindang Kasih. Naon perbedaan anak saeutik cek. Di Sindang Kasih mah lamun salat tarawih teh ngahaja imam teh dijieun dua versi. Hiji aya imam anu gancang, kadua aya imam anu nyalse. Abdi nyuhunkeun kejujuran ti urang Cipatat ceu kirana lamun imam anu dua eta dipake di Cipatat kirana anu bakal payu imam nu mana? Naon sababna? Tuh gitu. Imam nu kahiji ece bacaan Fatihahna ancad lair da ka ece ge bakal beda ngajawabna teh jeung ka akang geura urang cobaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kana ceuli lagi. Imam nu kadua bacaan Fatihahna gancang da ka ece jeung ka akang ngilu edan geura sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kana mudi kana tadi udah sebentar kayak masuk ke waladdallin. Ieu meni molotot kieu. Ece berarti anu di Cipatat tuh dipake amin nu kahiji nu kadua. Astagfirullah, cukup bahagia ini yang ada itu. Ja, anu diango amin nu kahiji nu kadua. Urang cobaan deh, urang cobaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ini pula dia beli molotot. Berarti aja masalah amin mah kumaha? Ya kumaha dolin atuh ecek. Nya masalah amin mah kumaha? Kumaha dolin, lamun dolina gancang maka kana amina oge. Lamun dolina nyalse maka kana amina oge. Nyalse berarti bermasalah di dieu nya eta. Ya iya mah atuh becis. Dolin wah nama kemang dolin. Halo, turunkan je. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi lakum min anfusikum azwaja. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni al-hadis. Wa qala ibnu Malik fil khalasah wa raqibil mufrada fatihan kala haula wala quwwata wa thanij'ala. Wa qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari la tastagribuku al-aqdar madumta fi hadihidda. Supados tereh we ieu mah ece nya pangaosanana ce. Jalaran waktos parantos tabuh setengah salapan. Padahal ningali waktu ieu teh masih keneh berang keneh ieu teh nya. Can teu acan wengi pisan ieu teh. Ngan katingali ku abdi jamaah nu belah dieu mah ceung geus aya nu ngaleklek. Komo nu nyarane tuh ece nu make tiung hideung. Kieu timimiti abdi naik kana panggung di pelong ku abdi nepi ka bieu dah hayeuh we kieu. Jadi percuma ieu teh ngaji di lila-lila oge da jamaahna geus tarunuheun. Jadi urang perjanjian we pangaosan ge teu kenging lami-lami teuing nya ceuk nya. Alhamdulillah. Dulu itu di alhamdulillah. Siap aja pangaosanana sajam siap? Siap. Sajam siap? Siap. 2 jam? Siap. Dulu itu harita. 3 jam. Edas urang Cipatat mah ahli pangaosan unggulnya. Ulah kagok aja urang siksa we ajenganana 4 jam. Siap gak licin mah cicing dihanap ce. Tunuh tinggal nunutannya. Cangkel tinggal tanggunyarkeunnya ce nya. Lapar tinggal barang dahalnya ce. Abdi nu ripuh mah nu di luhur ce. Sabab di mana-mana ge anu ripuh mah anu di dihanap kagencet ce. Tos ece lah supados tereh we ieu mah nya. Satu acan lebetna kana materi. Sakumaha biasa abdi ngawali materi teh ku ngalangkungan sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ku ngalangkungan barokah sholawat dina saat ayeuna anu baris diaoskeun ku urang sadayana pamugia barokahna dilungsurkeun. Wabil khusus kanggo dua hamba Allah anu aranjeuna enggal keneh ngalaksanakeun akad pertikahan. Buktosna pangersana Cep Sandi Sinarang Neng Ira. Mugia urang doakeun ku urang sadayana rumah tanggi aranjeuna sing dijantankeun rumah tanggi anu sakinah mawadah sinareng warahmah. Kalebetkeun rumah tanggi anu tiasa nyontoh kana rumah tanggina Rasulullah sinareng Siti Khadijatul Kubra. Kalayan rumah tanggi aranjeuna dipupuk ku rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Urang awali heula ku ngalangkungan sholawat. Sholawatna nu mana cenajang nu tos katalar we ku sadayana nya. Sholli wa sallim da iman ala ahmada. Katalar sadayana.
eta sholawat teh 2 bait we nya satu acan nganggo keyboard sok sareng heula sadayana. Sholli wa sallim daiman Allah Allah sholli wa iman ala Ahmad wal ali wal bima qad wahada. Bait kedua sholli wa iman ala Ahmad sholli wa iman ala Ahmad wa wal ali deui ece bait kedua terang teh palingan balik di kanu kahiji ece mah diajak sholawatan jeung diajak nyanyi rempeg keneh diajak nyanyi jiga nantenya betul sok diajak sholawatan makan tong bujang-bujang kadah neraskeun 8 sholawat ditanya we judul sholawat urang tanya ieu umat Kangjeng Nabi amin cik abdi hoyong naros ieu ka urang Cipatat ceuk ieu naon judul sholawat ieu Rabbana sholli wa sallim ala nabinal muallim Muhammadin wal mulazim Muhammadin wal mulazim Muhammadin wal mulazim fi salki manhajil qawim. Nu geladi heula naon judulna? Lain geuning di Cipatat mah sholawat teu terang euy. Ece abdi gaduh buku sholawat di bubieu sakieu tabelna niangan judul sholawat anu judulna teh sholawat teu terang da eueuh. Geuning di dieu mah ya sholawat teu terangnya. Tapi lamun ditanya judul lagu da apaleun kabeh oge sok geura anu api-api teu apal tuluy apal teu ngajawab hitutna ngebul saja jalan. Naon ieu judul lagu ieu? Ayano ngapejaan menebutu kaperluan pinjem tehara rese cukup memakai KTP lagu naon? Rapalan karena lagu mah lagu naon ece eta teh? Komo deui nuluykeun sholawat tuluykeun ku ece sholawat. Ya ayyuhan nabi Allah entah malah persia tuluykeun ya ayyuhan nabi Allah tapi lamun diajak nyanyi geura sok tuluykeun ieu lagu ieu kesana kemari membawa alamat lagu gitu sarang sadayana mangga tekenging asa-asa ieu pangarsa Kang Muhtadin ngayakeun ieu acara di luar masjid bisi ajenganana ngajak nyanyi jadi ka jamaah ge moal kagok nyanyi siap nyanyi ya. Pernah sekali sing tarik song tong api-api tak apal sih hitut ngebul di dinya nu teu api-api tak apal tarikan nu belah ditu. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta edan untuk menengok asik mengendarai lai 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 lai
ini aku jarang dibelah. Cari tanah umat Rasul diajak sholawatan ngebetam diajak nyanyi madah ini ngilu gogorowo kan subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bait kedua teh sholli wa sallim daiman ala ahmada wa sallimna minal afati wal balwa. Dina sholawat ayeuna sim kuring bari disarengan ku pun adi kang Ustaz duduk tahan. Ayo Kang Ustaz sarang simpel kadil di dia barokah Allah. Salawat anu kahiji nembe rahmat sinarang salam mugi tetap salamina kadabi Muhammad sarang kulawargina simkuring sawasulan ke jamaah sadayana sawangsulan.
sinarang salam kita salamina rahmat sinarang salam kita salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina. Bait kedua, sholli wa sallim daiman ala Ahmad, sholli wa sallim daiman ala Ahmad wa sallim daminal afati wal balwa wa sallim daminal afati wal balwa. Bihartosanana bait anu kadua me mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya dina pancabahaya sinareng cocoba. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya, mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya dina pancabahaya sinareng cocoba, dina pancabahaya sinareng cocoba. Terakhir mangga sholli wa sallim daiman ala Ahmad, Allah sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atur nuhun ka Batur. Insyaallah tabarakallah. Tos urang lebat kana materi. Ieu acara teh tasyakur bin ni'mah walimatun nikah. Buktosna pangarsana Neng Ira sinarang Cep Sandi. Maka dina kesempatan pangaosan ayeuna abdi bade nyanak judul anu judulna nyaeta nikah. Naon cenah? Nikah. Naon cenah jang ari nikah teh? Nah. Nikah ayat cek bahasa kirata, ayat cek istilah syara. Lamun nikah cek bahasa kirata eta teh kabagi dua. Samemeh nganingakeun nikah cek bahasa kirata anu dua, urang kudu apal heula ceuk naon ari kirata teh. Halo? Naon ari kirata teh? Ari kirata teh lamun cek urang Cipatat mah dikira-kira tapi nyata. Tah. Cek bahasa kirata kahiji nikah teh kan nyaeta enak nikmat kapna karasa hakna haneut. Jadi lamun disambungkan cek bahasa kirata nu kahiji nikah teh nikmat karasa haneut. Ibu bu sok jujur ari nikah teh nikmat aing kalakah aku cik nu ditongoh ece ari nikah teh nikmat
haneut tiris akam abdi mah mau alwakan naros ka panganten dah kala panganten aya anu mana panganten anu tudung hideung carogena aya anu mana carogena aya ya aa tekeng waka kulemnya neng tekeng waka kulem neng siap dugi karengse pangaosana siap neng siap dugi karengse pangaosana siap pokoknya lamun panganten tos kulem ti payun tos aya dina tempat pangkuleman urang masih kene pangaosan urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan ranyangna sing runtuh gitu lah namanya tak tenang Sandi engke di penghujung acara Sandi ku abdi bade dipasihan resep obat kuat nah ieu keur lalaki ye bisi-bisi aya urang Cipatat lalakina anu ngabogaan penyakit peltu apal peltu? Ari peltu teh singkatan eta teh karek nempel geus cek di dia aya nu salakina boga penyakit peltu aya sok nyoras aja aya di dia anu carogena gaduh panyawat peltu aya bagaimana aja nu ngarasakeun maka jika ke sakang kang akang nanya ke ece jeung si akang sok rada beda ka ece mah cok kang kang aya di dieu nu gaduh panyawat peltu tuh kasih akang ari peltu teh kieu karek nempel geus ditu acan kena naon geus kulahek aya di nu salakina kitu aya sok aja si anyora ece periokit teh lanongna amit-amit eta siman nu make eta tah anu make tiung hidung teu cenah da jeceng amit-amit teh mah ke sia cenah bala dia aja peryogi landongnan teu peryogi kan tah kadeu ka Asandi upami peryogi nengnya dicatat engke nengnya bade ayeuna bade engke wae teh ketinggali butuheunana nu kitu mah we ayeuna we nya bisi poho deui nya ayeuna we heula ka bae pengajian mah ka mana we lah pokona mah pengajian margina kieu teh ye saat ayeuna teh seueur istri anu nyeleweng tinu jantan carogena teu pirah karena seorang suami tidak bisa memuaskan kepada seorang istrinya anu akhirna awewe neangan deui pasangan anu sejen aya nu kitu di mana tuh teh tuh balik sejen tah eta teh teu pira dosa salaki saeutik beda salaki teu tiasa memuaskan kalau jantan carogena heuh dari peltu mah euceuna sok ludet ka euceuna ge nya acan ge naon geus kulahek we ngaruruji tunggulnya teh angke we barudak bapak-bapak engke ilmu nanya upami peryogi teh kenging waka wangsung upami teh peryogi mah mangga we tempat langkung mangkading obat lagi ece teu kedah milarian ka apotek da kudu muli teu kedah milarian ka rumah sakit teu moal aya di rumah sakit naon landongna aya yakin digigireun bumi ibu sinarang bapak sadayana tinggal metik kok si teteh wani kunaon teh kulunca erek dikumahakeun eta leunca sia aja seunana wae kulunca lain Asandi lain kulunca eueuh ti dituna leunca mah kunaon kan akar jame sanes akar jame mah hese kalana ge kudu ka sisi wahangan ieu mah aya digigireun imah akan yakin abdi si ece penasaran dia kami di bejaan saeutik we heula nya naon cenah ajengan pilarian ku ece gedang gumadu bagaimanakah cara membuatnya resepnya kita tunggu nanti di penghujung acara bahanna aya 2 hiji gedang gumadu kadua susu anu setan-setan susu anu saset lain susu setan sateuceuk dikumahakeun
engke ilmu naku abdi dipasikeun ka Asandi Sinarang Neng Ira. Asandi pinah cicingna jadi kana lawang pancok. Heuh cenah ajengan abdi rek menta engke Asandinya. Tos aja urang kana pangaosan heula. Cek tadi nikah cek basa kira tak nomor kahiji teh nyaeta nikmat karasa hana. Nomor kedua cek bahasa kira tak kene nikah cek bahasa kira tak kedua nyaeta nindihan anu bekah. Cik lamun dikira-kira nyata tuh nyata dagalibna anu bekah mah ayana di mana? Di awewe biasana lamun heueuh di mana? Di hanap. Jadi cek bahasa kira teh mah asa keuna nya cenah. Jadi nikah teh nindihan anu bekah. Tapi cenah cek dokter ieu malin cek abdi ye. Cek dokter, lamun aya hiji keluarga hese wae dibere keturunan, kali-kali nu bekah teh naik ka luhur. Lain astagfirullahaladzim heueuh eta teh. Punten, ece osok naik ka luhur. Ece sok raja naik ka luhur. Aing mah ka mana wae si ece eta mah. Cik sing ngarti atuh ece ka badi teh ngomongkeun nikmat. Manya naik kana tanggal jeruk nikmat si ece teh. Mararodeo wae. Tah, jadi cek bahasa kita mah asa keuna nya cenah. Nikah teh nindihan anu bekah. Cik punten sok naik ka luhur tah. Raos keneh di luhur, raos keneh di handap. Sa Kang Udung eta tah si Maya ya Kang. Sa cubed paingan ngaberebed lagi. Kemae lah cubed sok edar jeung abdi malah meh hirup pangajian daripada rara PW nya cubed nya. Cubed mah da kiat. Oh kiat ka era. Non cubed sok urang durder sareng sim kuringnya. Tah tapi nu dimaksud ku Neng Ira Sinarang cek sandi di dia lain nikah cek bahasa kirata tapi nikah cek istilah syara. Naon nikah cek istilah syara? Nikah cek istilah syara teh adalah undang-undang Allah, aturan Allah nu diparentahkeun ku Allah ka manusia eusina ka urang. Ari sato punten hayam nikah teu? Teu sato mah model hayam ayeuna sugan ka kuping aya hayam daftar nikah aya teu aya? Eta hayam jalu suping kapal lebe aya? Teu aya ya hayam jalu mah jeung hayam bikang. Ketika ece keur ngariung ke sareng sim kuring, aya hayam jalu sareng hayam bikang ngalangkung ka dieu. Ceuk hayam jalu teh yayang papap oyong. Sugan cek hayam bikang teh, atuh cenah isi aya Pak Ustad, seueur jalmi urang lebet heula we ka kolong panggung. Aya nu kitu hayam teu aya? Teu aya. Hayam mah kajenting hareupeun ajengan, kajenting hareupeun kiai, kajenting hareupeun pejabat, kajenting hareupeun masyarakat. Ketika aya kahayang we di dinya hayamanya mohon tara nyumput eulah hayam mah matak cuk hayam jalu teh cuk hayam bikangna cabut kumaha cuk hayam jalu kakaracos hayam eta mah ece teu bisa manusia kawas hayam. Nah aya perjalananna aya ece di mana? Di zaman Nabiullah Adam alaihi salam sareng bojona saha? Siti Hawa radhiyallahu anha. Nah pernikahan Adam sareng Siti Hawa sami sareng pernikahan anak cek sandi Sinarang Neng Ira sami teu? Aing olohok sami teu. Sami teu? Duka teu terang. Aku jangan perbedaanana aya saeutik. Nah perbedaanana upami tadi Neng Ira nikah Sinarang cek sandi punten tadi hadir karena pernikahan anjeunna hadir ngupingkeun nuju ijab qabulna ngupingkeun punten tadi Kang Sandi ngamaharan ka Neng Ira kunaon ku arto sabaraha 10 juta. Nabi Adam alaihi salam anjeunna ngamaharan ka Siti Hawa sanes ku artos ceuk sanes ku emas sanes ku perak sanes ku logam mulia. Tapi Nabi Adam alaihi salam ngamaharan ka Siti Hawa ngamas kawinan ka Siti Hawa ku ngalangkungan sholawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cik ece seandainya aya lalaki datang ka imah ece rek mileuleung putri ece rek dimaharan budak ece teh ku sholawat ka Kanjeng Nabi rek dibikeun moal. Amit amit aing ih rek diparasikeun moal di zamannya. Duit gede modal. Enak kada dia. Ece lamun aya lalaki datang ka imah ece erek mileuleung budak ece tuluy ku ece teh ditanya erek kunaon ujang maharna mama habi mah bade ku sholawat ka Kanjeng Nabi kirana ku ece budak ece dibikeun moal. Hah? Poingan ngarerepe atuh. Bade dipasikeun moal. Ya kami kurang di imah malatren. Ajengan sabarangkali ngaoskeun sholawat Kanjeng Nabi Adam ka Siti Hawa ternyata di guar tina kisah Nabi Adam alaihi salam ngamaharan ku ngalakukan sholawat ka Kanjeng Nabi dina seueurna 100 kali aosan sholawat dina sakali nafas. Subhanallah. Ngan waktos harita ece Kanjeng Nabi Adam bade ngamaharan nalika ijab nalika qabulna bade ngaoskeun sholawat 100 kali aosan sholawat dina sakali napas Nabi Adam teu kiateun mung kiateun 50 kali sholawat maka nu 50 na kali deui nu 50 kali dibayar ku Nabi Adam setelah rengsekna ijab qabul berarti dianyu tuh maka ieu teh jadi dalil meunangna mas kawin di anyu berarti meureun kieu qabulna teh tarima abdi nikah kaning Ira putri tegas bapak kalawan mas kawin ku perhiasan emas 50 gram dibayar nganyu sah terus ya cima kapan Nabi Adam ge dianyuk saware sawah asa didoeun ning Ira menang cik lamun ece boga budak parawan rek dimaharan dianyuk 50 gram emas rek dipasikeun moal. Oh stop. Kumaha lamun teu mayar? Jadi dosa lamun teu mayar mah keur salakina nya. Nya atuh. Subhanallah. Tos ece ajangan ari pernikahan nah keur jelema beunghar wungkul punten ece pernikahan teu kudu keur jelema beunghar wungkul keur jelema miskin ge jadi pernikahan mah nu penting kumpul 5 rukun nikah yuk babarengan sadayana jeung urang Cipatat rukun nikah aya 5 hiji rukun nikah aya 5 hiji lain panganten atuh calon hiji calon panganten lalaki 2 awewe 3 wali 4 saksi 5 naon disah ding ari sama awa rukun eta mah sakali deui rukun kawin rukun nikah aya 5 hiji calon panganten lalaki 2 calon panganten awewe 3 wali 4 saksi 5 ijab jadi aja pernikahan mah ngan kunaon ce akang ye saat ayeuna loba jelema budak da geus aya jodona geus dibawa ka ditu ka dieu dengan alasan teu boga biaya anu akhirna budak rek nikahna diundur-undur kudu jadi indung bapakna dengan alasan tidak punya biaya. Jadi lamun kitu mah meureun rukun nikah teh kudu ditamahan deui hiji kudu aya tiun naon cenah duit tapi dah heueuh ketang-eta teh sok ayeuna Kang Muhtadin punten Kang Muhtadin ngayakeun ieu balanongan ieu teh menang naon nah menang duit lamun ieu menang duit meureun teu beak ku urang Cipatat di cokotan menang naon ieu teh menang nyewa betul tidak ngaran-ngaran sewaan pasti bakal dibawa ku nu bogana leres henteu sok teruskeun ke kamu tadi da yakin itu menang nyewa kabeh oge
punten iya backgroundan menang nyewa pelaminan menang nyewa panggung menang nyewa kursi menang nyewa sound system menang nyewa ajengan oke menang astagfirullah ajengan menang nyewa setuju diakurkeun jeung sound system ajengan mah menang naon menang ulam gitu aja ini menang nyewa teu sopan ajengan diakurkeun jeung sound system ya Allah ya Rabbana ya Rahim tuh aja jadi wae pernikahan mah teh kudu jelema nu beunghar wae nu penting kumpul 5 rukun nikah mata punten aja nikah hurufna teh aya 3 seperti cenah 3 urang maknaan hiji-hiji nikah teh hurufna aya 3 hiji nun 2 ka 3 ha urang maknaan hiji-hiji nun dina lapad nikah nomor kahiji ngagaduhan makna nunna teh nyaeta nikmat naon cenah nikmat ceuk tadi ceuk ari nikah teh nikmat matak pain cek para ulama maganingkannya diuningakeun nikmatud dunya salasun paltu tabar lamsun wa qoblatun wa idkhulud dakar nikmat dunya sadayana aya 3 hiji lamsun 2 qoblah 3 idkhulud dakar eta 3 nikmat dunya moal bisa diraoskeun ku urang terkecuali sabada rengsek terjadi ijab qabul ayeuna Neng Ira Sinarang Cep Sandi mungkin anu 3 eta tos karaoskeun ku Neng sareng ku AA-nya atos dacan kela cenah naon urang manaan heula atuh ceuk tadi di mat dunya teh aya 3 bisa terjadi eta nu 3 bisa karaoskeun ku eueuh sabada terjadi pernikahan lamun acan beres ijab qabul moal bisa kalaksanakeun eta anu 3 ceuk tadi hiji nikmat dunya anu moal aya bandinganna teh nyaeta lamsun naon cenah naon cenah ece uninga lamsun sanes kan sanes lasun ari lasun mah eta mah hama sawah eta lasun ieu mah lamsun uninga lamsun ari lamsun teh hartina nyabak naon cenah nyabak ece osok nyabak caroge osok aja dicabak ku caroge osok dikerieukeun nih osok luar sa ce ari nyabak teh nikmat kalaka muhamu ece ari nyabak teh nikmat ulah kajam ciwe calangap langsung nyebutkeun nikmat nyabak naon heulas teh ceuk dari nyabakan batu mah teu ngeunah atuh ajangan kaparkeun ngabahas nikmat cenah ieu teh ceuk nu moal aya bandinganana teu matak tingali ceuk dina kitab Quratul Uyun bisi di dieu aya awewe nu tara cacabak kuping nya bisi aya awewe nu tara nyabakan nu jadi salaki dengikeun ye dina kitab Quratul kadieu molototna sakali aja nyabakan nu jantan caroge contoh caroge teh nuju cari ka dina kursi caroge teh nah siakan maka mana wae eueuh teh caroge teh nuju cari ka kieu dina kursi eueuh kalangku ku eueuh teh dicampi tak tak nah paminanya atanapi pananganana nuju kieu papa nuju naon tuh kuping teh eueuh nyabak kanu jantan caroge sakali cabakan maka dina kitab Quratul Uyun dicerat diuningakeun kataballahu laha asyra hasanatin bakal dicatat ku Allah hiji sakali hiji cabakan bakal dijantankeun 10 kahadean sakali nyabak eta teh so salaki eueuh teh pina deui kana lawang panto keur kieu we salaki teh eueuh ngaliwat deui dicampani ari bapa nuju nyaon tadi raos dina kursi ayeuna tos kali di kana lawang panto hai mama dicampak ku eueuh 2 kali 20 kahadean salaki eueuh pina
euy kana lawak harapan imah cicing dina teras ku aja dicapa deui tujuh naon bapak teh ulah alih wae dicampi ku aja teh tak-takna 3 kalinya bak 30 kahadian mata lamun eueuh hayang boga ganjaran teh deui tiap papangi jeung salaki cabakan we tuluy meureun jigana ceuk salaki irahal salaki aing gelo aja di ceuk pamajikan tiap papangi jeung aing cabah tuh eueuh nyaah kacaroge nyaah cinta kacaroge cinta nyaah kene kacaroge nyaah kene kaputra nyan nyan boleh dibuktikan kurang buktikan cek si ece cenakan nyaah kadua anak kurang buktikan kan awas lamun ngabohong erek nanya sakali di ece teh nyaah kacaroge kadi mau na kadi astagfirullahaladzim ece teh nyaah kacaroge nyaah kaputra nyaah kene kacaroge nyaah kene kaputra dua nana yakin teu bohong nyaah kurang buktikeun Pak cenah nyaah kadua nana hiji waktu ece angkat ka pangaosan tah ayeuna boga budak dua ece teh anu hiji karek umur 1/2 tahun di eong ku ece di ais dibawa ka pangaosan anu hiji di umur 5 tahun di naon dituntun ku ece salaki ece mapana dipangker ece mapai kana galengan bakatku sieun anu jatan boj anu jatan caroge sieun ece gebis sieun budak gebis disantaran ku anu jatan caroge sieun gebis dina naon dina galengan bakatku naon eta salaki ka ece jeung ka anak bakatku nyaah disantaran ku salaki dugi ka lokasi gek budak anu 5 tahun calik dina kursi palih katuhu budak anu 1/2 tahun di ais bapak nadiuk belah kencang acara ngawitan cek MC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala budak curi anu keur deong cek budak suara naon suara abdi atuh ece manya suara orok suara abdi keur nurutan orok budak ceurik hoyong naon hoyong nenen gitu nyusu hoyong nenen teu loba carita budak narikan sorana narikan cerikna teu loba carita langsung ece ngaluarkeun senjata lol maburahus lol nenen gitu lenen geus kaluar teu loba carita budak keur ceurik sup sirah budak diasupkeun kana nah kana susu lamun budak diasupkeun kana susu eta budak rek nyusu nanti belah mana sok sia aja lamun ayeuna budak ceurik keur ngagoak dikaluarkeun susu aja cek aja sup sirah budak diasupkeun kana susu ari budak rek nyusu nanti naon berarti salah keneh tangga jawabna sup sirah budak diasupkeun kana kelek lamun budak diasupkeun kana kelek rek di belah mana nyusuna budak ayo we nyempel dina kelek cek budak mana ieu teh nu manyuna eueuh ieu sup sirah budak diasupkeun kana tiung sup sirah budak diasupkeun kana tiung genyol jep teh budak keur ceurik repes seketika dibere nah tiung dibere nenen atuh Dimas ampun dibere naon nenen budak repes sa buktina ece cek dieu ece nya kaduanana budak repes bapakna ceurik bapakna digigireun ceurik cek bapakna wah sora naon sora bapakna lewe wah ditanya ku aja naon sate bapak lewe di mama nyenye sok lamun bapakna hayang nyusu ceurik digigireun ece rek dibere moal rek dibere moal bieu cenanya asia aja kapan ceurik bapakna
Tuh berarti bohong Kang nyaah nate bohong. Bohong si Ece. Ya, Ece kupingkeun ya. Kupingkeun yang kira. Gudang ganjaran bojo teh aya di Caroge. Percantan teu? Boleh dibuktikan? Urang buktikan ku simpuri. Ece gaduh Caroge Ece teh sok biasa damel dina Serang. Ya. Pas jam 12 siang Ece keur calik we di bumi. Katinggali tina jendela salaki Ece balik di Serang. Dipelong ku Ece teh saha kitu nya. Kicenah aya bebegi gelempang. Eta ka salaki nyebutkeun bebegi. Gini salaki asli. Eta Ece salaki bari mamangul pacul, bari ngelapan kana keringetna eta bari salaki dipelong ku Ece teh. Dugi ka bumi salaki geek calik payunan bumi. Bakat ku ngareureukeun kacapena ge salaki urang calik ngelapan kana keringetna Ece noong tina janela teu dititah Ece teh kudu jadi salaki langsung Ece nyanak cai ka dapur sagelas cek Ece kieu bahasana mangga bapak gerang ngaleueut heula bili bapak capek posok kitu tah cicing pacicing teu ngilu ngajawab posok kitu tah sok sing tararik si Akang ngajawabna. Oh sok, bojo bapak gitu. Sok sing tarik we sing tarik. Oh sok tara. Aku sorangan. Tah, kupingkeun ieu kupingkeun ieu. Kupingkeun. Ece ngasongkeun cai sagelas ka payunan anu jantan Caroge ieu. Cek Ece teh mangga bapak gerang ngaleueut. Teu dititah kudu jadi salaki Ece keur ngareukeun kacapena diasongan ku Ece cai sagelas. Maka dina kitab diuningakeun Allah setiap lengkah demi lengkah dua dampal sampean Ece ngasongkeun cai sagelas ka payunan anu jantan Caroge bakal ngajadikeun pangampura keur dosa Ece. Biasakeun engke mah. Ulah ngagugu ku tara engke mah. Pajengan aya di pahalana. Masya Allah ya. Neng Ira pahalana. Neng ngasongkeun cai sagelas ka payunan anu jantan Caroge. Tos aya sagelas ka payunan anu jantan Caroge. Eta cai teu acan dieukeun anu jantan Caroge. Eta cai nu aya di dalam gelas bakal mangmentakeun pangampura ka Allah keur dosa neng anu nganteuranana. Amin amin. Oh sok tara masalahna. Osok nanya ka salakina mohon Kang osok tara bojo kitu jok salakina tara cek Ece osok bae bukan menu aya we di dieu erek nanya tah bapak aya di dieu bapak-bapak ya Pak osok ngartos bojo bapak kitu tara si bapak mah jiga nu sieun euy jiga nu sieun pajangan aya keneh pahalana. Masya Allah ibu kupingkeun pahalana ieu Ece ngasongkeun cai sagelas ka payunan anu jantan Caroge 10 kahadean 2 gelas pajangan Abi mah 20 kahadean 3 gelas 30 kahadean 4 gelas Abi mah pajangan 40 kahadean. Ngan lamun Ece hayang boga pahala gede teu kudu 4 gelas 5 gelas 16 ulah kagok Ece boga galon di imah kelek galon ku Ece bikeun ka salaki cek Ece teh kieu mangga bapak gerang ngaleueut sugan bunghak salaki urang minuman cai sagalonnya. Ya Allah ya Robbana paingan atuh neng Ira Rasul ngabadikeunnya seorang istri solehah tinggal cek Rasul ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ibarat permata, sebaik-baik permata adalah istri yang solehah. Mudah-mudahan yang Ira hidup sing dijajar istri solehah ku Allah amin. Amin ya Rabbal. Setiap perhiasan
Heula kece sok ngupingkeun lagu Bang Haji Roma. Sok Bang Haji Roma lamun nyanyi di ujung-ujung lagu teh sok rada paranas tiris. Sok kupingkeun geura. Hanya istri saleh aya naon lain paranas tiris kan terakhir perhiasan ayah naon kebawa garelo kabeh dia kadua ece lagu Bang Haji Roma lamun disetel enjing-enjing raoseun pas siang raoseun pas sosontan raoseun pawawangi disetel nikmat naon sababna sagap lagu Bang Haji Roma 99% keluar dari Al-Qur'an dan hadis betul tidak? Ayeuna anu datang ka Cipatat lain Bang Haji Roma tapi Bang Firman cikirana cek ece ngeunaheun kene Bang Haji Roma ngeunaheun Bang Firman. Teh kenging nu aya kan lamun ngajawab nu aya berarti daripada eueuh gitu. Nah bener lamun ngajawab nu aya daripada eueuh cik nu paling dia ece raoseun Bang Haji Roma raoseun Bang Firman sok sing tarik nu paling dia ece raoseun Bang Haji Roma raoseun Bang Firman eta rajin ngajawab Bang Firman ditulikeun anu aya eta anu ngajawab anu aya mah berarti ngaledek ka abi daripada eueuh gitu anu aya we di ngeunah-ngeunah kitu teu sopan aja cik anu paling ditu anu paling dia tadi mah da tarik si wecu itu mah jujurnya cunya nya naon sababna sabab urang teh diajarkeun ku Rasul teh kedah jujurnya cunya iya pancek Rasul teh inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada surga jadi lamun urang hayang asup surga konsepna kudu jujur sok sekali deui ece raoseun Bang Haji Roma raoseun Bang Firman Bang Haji Roma hatur nuhun teteh abi mah moal berarti itu teh ciri ahli surga lagi sekali deui ece hayang lebat ka surga yakin sok raoseun Bang Firman Bang Haji Roma yakin ieu mah mungun ka surga mungun ieu mah cik anu belah ditu teh sameme ku abi ditanya ku abi didoakeun heula a neng mudah-mudahan sing paranjang yuswa sing cicing tonga aminan cicing komo nu belah ditu bade geus kadenge ku abi Bang Haji Roma cenah tadi ka hiji cik tonga aminan nu belahnya cicing ieu nu komo nu belah ditu tuh tonga aminan ieu mah khusus keur doa nu belah ditu teteh aa sing paranjang yuswa sing sarehat tuh arageun milik rezeki digampilkeun usahana putra putina sing soleh soleha barokah rumah tangga amin cekap sakitu doa anak oke geus didoakeun ku abdi tapi lamun aa jeung neng hoyong asup surga jujur we sok ulah kana-kana geus didoakeun jadi robah pikiran punten raoseun Bang Haji Roma raoseun Bang Firman tuh kade Kang rajeun ngajawab Bang Firman ditungtungan ku susurian aing mah sing balik atuh Bang Firman Bang Haji Roma ieu teh alhamdulillah dan geus didoakeun tah ayeuna brek nanya ka belah ditu da kadenge ku abdi tadi pangkulana Bang Haji Roma tuh diturutan ku itu ece punten hari Bang Haji Roma pernah diulang ka Cipatat acan kuruning can datang tuh Bang Haji Roma ngeunaheun kene Bang Firman atuh cenah jangan da Bang Haji Roma mah teh kitu suarana kitu kawat Jang Firman cerewet tapi mah heueuh ece sok Bang Haji Roma mah lamun pasea we jeung bojona baheula kabogohna saha teh neng sa Ani Neng Ani
film Bang Haji Roma pasti jeung saha da pasti anak gitu kawas kurang durder juga gogog jeung ucing Bang Haji Roma mah lemah lembut we kupingkeun geura so ieu keur main film abi Bang Haji Roma euceuk Neng Ani siap Ani Siap Roma. waler aing memenit teungeun nah ngajawabna ge Anika halo Karim ini euceuk lain si Ani teh urang kota nanya Ani keur main film jeung Bang Haji Roma ceuk Bang Haji Roma Ani naon Roma abong ting Ani roro meheun euceuk mah ya si Ani teh urang kota ngajawab teh atuh singeunna imah Ani abong ting Ani turun tina galengan euceuk singeunah Ani iya Roma iya mah Anika dulu siap Ani lanjut apakah kau masih mencintaiku Ani Neng Ani menjawab kumaha tidak Roma Bang Haji Roma marah tidak satu jawaban dari Bang Haji Roma sungguh terlalu kamu betul tidak sakitu jawabanana da teu kawas euceuk pas ejong salaki teh ih aing mah meuni bombrang di dapur ge piring di telapungan boboko rarabangnya cuk jeung di ieu euceuk akan bakatku pinterna Bang Haji Roma keur main film boga kabogoh dua saha hiji Ani dua Rika da pinterna Bang Haji Roma eta istri dua dijadikan syair lagu ku Bang Haji Roma betul tidak mata baheula aya lagu bimbang betul sok geura kupingkeun da ngeunah kana ceukna teh Neng Ani jeung Neng Rika dijadikeun lagu ku Bang Haji Roma da ngeunah kana ceulikna oge Ani si euceuk ngalelewean da eueuh laguna Roma kapan judulna ge bimbangan antara Ani dan Rika ku Bang Roma nyanyi lagi mah Roma sok atuh ka dieu hayang duet jeung abdi dengekeun kira aja Bang Haji Roma nyanyi Ani cinta pertamaku tiada wanita yang cantik Rika istri yang mulia dan ngeunah kana cepilna oge nya so ieu lamun eta lagu diganti si Ani ku ngaran Ito da moal ngeunah sia kana cilina sok anu tadina Bang Haji Roma teh ngalagu kieu Ani diganti ku Ito hayang nampiling aing ngadengin lagi nya eta Rika diganti di Kudeda Deda aing mah teu ngeunah kana ceulina ge nya ceuk subhanallah mata pinter Bang Haji Roma boga kabogoh Neng Ani jeung Neng Rika dan ngeunah kana ceulina ge dijieun lagu teh nya beda jeung popon komo main aing mah ateul kana ceulina oge nyebutkeun main beureum cek Bang cek main naon hapunten cemaing bisi aya di dieu. Allahu Akbar eta ngaran mae aya di mana-mana. Cemae aya? Aya. Titin? Aya. Iro? Aya. Popon? Aya. Imas? Aya. Aing eta ngaran Popon aja di mana-mana Imas. Lanjut lagi. Terus aja lajakeun. Lajakeun heula laguna nya. Hanya istri
akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang nampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan indah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah Neng Ira istri solehah. Matak istri solehah mah aja ya dengikeun Neng Ira. Istri solehah mah upami bade kulam teh kumaha we Siti Aisyah. Siti Aisyah upami bade kulam anjeunna tarawantuneun kana tempat pangkulemanana sateu acan wawartos heula ka baginda Rasulullah. Ieu teh picontoeun kanggo Neng Ira, picontoeun keur euceuk lamun erek sare kudu bebeja heula ka salaki. Oh sok euceuk erek sare bebeja ka salaki. Aing mah paingan salaki euceuk edan wae atuh. Heng bebeja heula euceuk bisi salaki keur nonton TV euceuk sare ti heula teu bebeja bisa-bisa salaki edan keuna. Salaki keur nonton TV, nonton Persib, nya keok Persib teh gogorobokan kitu baru ki. Mana? Mangandalkeun kopi edang. Cici we salaki teh dina kursi. Geus 5 menit eueuh kene nganturkeun wae. Eta rantang urat buhung. Mama! Buru cenah ka dieu kom. 10 menit eueuh kene nganturkeun. Geus 15 menit geus gogorobokan tarik urat buhung rarantang. Pamajikan eueuh nyamperkeun wae di teang ka tengah kamar, di teang ka tengah dapur eueuh, di teang ka tengah imah eueuh kaluar eueuh, ditoong tina jendela kamar si parekur ngadang kakak we molor. Eta cok salakina ku aing lamun aya cipanas jadi leop cenah. Oh matakan ge bebeja heula euceuk. Pajengan cenah kumaha bebejana? Kieu euceuk bebeja ala Siti Aisyah ye. Bade dilaksanakeun. Insyaallah. Insya? Kieu bebejana cenah. Tinggal. Pa. Itu sok manggil naon ka salaki? Bapana. Bapak budak. Bapak budak. Bapak. Bapak budak. Aya nu manggil bapana? Aya. Aya. Bapak maneh? Bapak sia. Bapak sia? Aya. Inung maneh? Aya. Inung sia? Aya. Amit-amit. Ya kopi kan aja. Saleuheung nyebutkeun bapak maneh jeung inung maneh. Bisi di Cipatat aya hiji salaki manggil ka pamajikanna ku ngaran eta teh teu meunang suul adab. Komo pamajikan manggil ka salaki ku ngaran. Hareupeun tatangga arapaleun awan kasopanan euceuk da Rasul mah teu ditah kitu. Ieu mah hareupeun tatangga gogorowokan amit-amit aing mah. Titien! Eta cuk kitu naon sia teh Marno gogorowokan wae. Hei, aing mah Rasul mah teu ngajarkeun kitu euceuk. Paingan atuh piring rabang wae di dapur, boboko ditalampungan ku salaki. Da euceuk mah rumah tanggana teu nyontoh kana Rasul atuh da. Ye kupingkeun euceuk. Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah tarawantuleun Kangjeng Nabi memanggil ngaran. Sugan-sugan Kangjeng Nabi teh kieu gogorowokan Isah. Sa dieu sa kitu henteu? Ieu euceuk kupingkeun. Kanjeng Nabi mah euceuk ka Siti Aisyah dihargaan Siti Aisyah teh dihormati ku Kanjeng Nabi. Tarawantuleun Kanjeng Nabi mah isah-isahan ku maksud Kanjeng Nabi. Iya Umairah. Hai bunga mawarku yang cantik. So, euceuk. Pernah euceuk salila rumah tangga 20 tahun, 25 tahun pernah teu euceuk dipanggil ku salaki. Hai bunga mawarku yang cantik. Sing tarik mereka dengeran pernah teu? Nya heueuh da teu pantos euceuk. Teu hayang dipanggil bunga mawar yang cantik, ari awak bulalai piknik.
hayang dipanggil bunga mawar yang cantik baju geus pelel dipapake bener ece mah pantes lagi kieu hai bunga jawer kotokna ya ari hayang dipanggil bunga mawar yang cantik kudu ngagelis ece teh ieu mah hareupeun salaki Gusti aing buuk ngararewi erek kasang sedang kumaha salakinya baju geus barelel geus barolong tong dipapake wae hareupeun salaki mah ieu mah Gusti aing hareupeun ari hayang dipanggil bunga mawar yang cantik gerakan ari ningali kutang anu sisirangan talina dipapake keneh wae anu hiji geus ku tali rapia anu hiji deui geus ku tali sapatu atuh salaki sakalian aya kahayang teh pas dibuka teh utah salakina da geus teu nyaman ningalina baju geus parolog ulah dipapake wae ari hayang dipanggil ya Humairah gitu ya Humairah hai istriku yang kemerah-merahan jadi Siti Aisyah mah raraina teh rada kumaha rada merah ceuk bapak teh paajengan da bapak majikan abi mah rada geuneuk ka ade ceuk bapak teh kieu ya geuneuk kayak bisi edan siapa majikan akang panggil we ku akang teh kieu ya Suwaidah anu biasa ngogorowokan titeh mae weh ngogorowokan diganti jadi kieu ya Suwaidah aduh binga ece dipanggil gitu binga dan dicawang ngakuai ece eta teh leuwih-leuwih dipanggil ngaran ece eta teh ngahinana teh da ece mah segala kana-kana ku bahasa Arab bunga we eta teh ece hartina teh kieu hai istriku yang kehitam-hitaman jadi ece mah bunga we dipanggil hideung oge nya Allahu Akbar nya Siti Aisyah ka Kanjeng Nabi tarawan tudeung ngamanggil jenengan dipanggil lagi pangkat dan jabatan ya Rasulullah ya Habib Allah ya Nabi ya Allah tingali ieu teh picontohan keur urang sok aja boga salaki RT Ya RT. panggil ku setiap pangkat jabatan anak ya teh RK ya kak Hansip ya Sip Kubu ya Bu RW ya tong tarik cari wae manya dah kan teh pangkat jeung jabatan daripada ece manggil ngaran saya gogorowokan teu meunang suul adab eta teh ngan punten di dieu aya nu manggil kacarogena ayah papi aya punten anu manggilna papi punten bisa dieu mah nya kondisikeun si papi naon gawena ieu mah si papi membawa congkrang ditanyalah sama si mami cek si mami pi mau kemana si pi membawa congkrang eta cek si papina tunggu dulu ya mam papa mau ngoret galengan dulu banyak aya papi ngoret galengan atuh aing ieu pas si mami na mami mau kemana si membawa ayakan tunggu dulu ya pap mamam mau ngaramet dulu ya man barangkali ada butuy di sawah banyak aya mami ngaramet atuh ece nya teh bebeja heula ece teh pah iya mam cintana papa wengi ayeuna aya pamaksadan teh aya ka mamah tadi aing lamun rumah tangga kitu jigana moal araredan di imah moalnya ieu mah rek syarat dengan bukar we kade ieu ningira kopi ngan dia bisi di dia aya awewe nu sok nolak keneh kana kahayang salaki tengah peuting awas ya bisi aya di dia contoh ece teh keur kulem asup salaki ka jero bumi ka jero kamar tah kupingkeun neng ira ieu bilih wengi ayeuna hek neng eta teh malam naon oh malam kewajiban jeung ada hek neng menuju kulam upami nya kulam ti payun biasana lamun anyar panganten masuk era nyarita eta teh biasana masuk ku isyarah naon isyarahna dicokorin cuman jadi lamun neng nuju kulam hek cokor teh musik-musikan tah gitu tuan neng kana ping-ping neng eta teh isyarah neng kade kumaha istri soleha bakal kieu aya naon calik eta istri soleha cek sandi teh atuh cenah nyanyang ini tuh masuk istri soleha kopi keneng jadi istri soleha
aya naon asok nyarios ka Yayan aya naon nyarios ka abi cek asan di teh atuh Yayan umroh kumaha saur neng Ira anu solehah mangga aa minal huluin ila cokorin itu kan asal langsung bu neng Ira teh dibere daging geus dibere mamolor dah heueuh ieu mah Gusti aing salaki asup ka jero kamar pamajikanana salakina heseur ngahudangkeun berku cokor di kitu-kitu da kureja teh hudang pamajikan anu toleh amat kieu ngajadong sia teh getek ajak salakina teh tuh mama cenah ieu hudang aing yang isuk hati bae haladang oh tuh mama itu kuat ieu isuk hati lah cara rape sok aya pamajikan kitu aya sia dengikeun sia nu aya kade ning Ira kade ulah kitunya lamun aya awewe nu kalakuanana saperti kitu lain cek abdi ya cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun aya hiji awewe nolak kana kahayang salaki dina hiji penting cek Rasul nomor kahiji la'anat hal malaikatu hatta tusbiha malaikat rahmat bakal ngalaknat ka eta awewe nepi ka datang waktuna subuh hayang ece nuju kulam dilaknat ku malaikat rahmat hoyong alim kumaha lamun ceker kulam dicabut ruku Allah kayana ceker dilaknat ku malaikat rahmat hoyong alim nyan alim nomor kedua kupingkeun cek Rasul paharamun alaiha raihatul jannah haram pikeun eta awewe ngangseuk seungitna surga tong beroning diasupkeun kana surga dibere angseuk seungitna surga moal dibere ku Allah alah sia oge kinten-kinten upami wengi ayeuna caroge ece aya kahoyong ka ece kunguping keterangan ieu bade dipasihan moal si bapak nu ngajawab da cicing heula bapak cicing kira-kira ieu mah geus ngadenge keterangan eta hek penting ayeuna teh salaki ece aya kahayang ka ece bade dipasihan moal insyaallah naon bade mata ka bapak-bapak nutos temenak 2 minggu gramenta penting ayeuna insyaallah dibere istri soleha kade neng ya istri soleha maneng hiji in amartaha atau anska di mana diparentah kudu jantan caroge taat kana parentahan anu jantan caroge kadua di mana ditingali kudu jantan caroge istri soleha wa inna dorta sarroka di mana ditetep kudu jantan caroge mapariran budi anu marahmai kana jantan caroge contoh ece teh nuju cali ke pamina di bumi caroge ece ngalangku ece teh dipelong ku caroge punten pelongan anu jantan caroge anu jantan bojo bakal ngajadikeun rahmat di hadapan Allah maka kewajiban ece paparinan budi marahmai kanu jantan caroge ketika ece keur cari caroge melong bahasa ece bakal kieu naon bapak ningal wae ka mama cantik bakal kieu kumaha anu toleha ketika ece dipelong nulu we ka aing teh tiga nu anyar wawu sia teh ka aing aing mah ece eueuh takwa inna dorta saroka nya so neng kade neng wa inna dorta saroka di mana ditutup kudu jantan caroge maparin kabinah maparin budi marahmai kanu jantan caroge katilu ciri istri soleha mah di mana anu jantan caroge teu aya di bumina maka bakal bisa ngajaga kehormatan dirina jeung bisa ngajaga harta kekayaan anu jantan caroge kade ece lamun gaduh caroge kaayaan di kota ece kaayaan di bumi upami bade kaluar ti bumi wayahna kedah widi heula kanu jantan caroge itulah istri yang sok mudah-mudahan neng Ira hidup sing dijantankeun soleh ku Allah amin amin ya rabbal alamin matak paingan cek Rasul geuning neng Ira ya 5 kunci kebahagiaan rumah tangga urang lamun neng Ira sinarang asandi rumah tangga hoyong sakinah mawaddah warahmah kuncina aya 5 hiji sing aya sifat tahabub naon tahabub artina saling mencintai kadua sing aya sifat tapahum hartosna saling pengertian katilu sing aya sifat takobul hartosna saling menerima kaopat sing aya sifat ta'azuz hartosna saling menghargai kalima sing aya sifat tawasuk hartosna saling mempercayai di mana neng Ira eta anu 5 bisa ditanamkeun dina rumah tangga hidup duaan insyaallah bakal ngajalin rumah tangga anu sakinah mawadah sinarang warahmah mudah-mudahan eta anu 5 ku neng tiasa katanamkeun dina rumah tangga hidup duaan amin ya rabbal alamin.
نبينا المعلم محمد والملزم محمد والملزم محمد والملزم في سلك منهج القويم ربنا صل وسلم على نبينا المعلم محمد والملزم محمد والملزم محمد والملزم في سلك منهج القويم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, satu acan abdi undur pangintennya tadi emut pilih jantan sematan kanggo sadayana khusus kanggo dua panganten. Tadi teh abdi tos janji ke sadaya jamaah satu acan undur abdi bade masihan resep obat kuat. Nah, cek tadi resep obat kuat teh hiji kunaon? Ini apalan kene? Hiji kunaon? Gedang gumat tuh mading cuma gedang gumat tuh ditamihan naon cenah? Susu anu setan. Seperti apakah eta gedang gumadung? Eta gedang diparut. Nengira gedang diparut atos diparut lebetkeun eta gedang kana naon? Kana gelas. Kayak hula tuh mau dilepokan. Nah, eta gedang atos dilebatkeun kana gelas, lebetan susu hiji we. Anu saset. Lebetkeun. Teras teu kenging waka dituang, dikucek heula sing dugi karata ngira. Kucek. Ieu abdi jika nu bohongnya. Abdi ieu serius ceuk ya. Ieu abdi ijazah tipun guru ti Sinangkasi. Ya.
dikucap sing dugikeun karata tos beres dikucap neng ira teu kenging waka dipasikeun ka caroge simpen heula eta gedang gumadung nu tos dicampur sareng susu simpen heula setengah jam sina ngabata katalar tos beres setengah jam neme ku Sandi dituang sing dugi ka CF tah nu sagelas alit Asandi tos beres dituang teu kenging waka dianggo katos cari heula we setengah jam maksana sina naon sina bereaksi setengah jam ya kesel moal kapan ame teu cenah puas nah carikeun Asandi setengah jam atau setengah jam ke heula teu kenging waka dianggo Asandi netepan heula sunat 2 rakaat astagfirullah paingan budakna baradegong kan da urang marek nyeun budakna tara bebeja heula ka Allah atuh dah hayo we nu dipikiran teh nok meri we jeung madung ke heula Asandi salat heula 2 rakaat kan hayang boga budak soleh sanes tah tos beres netepan salat 2 rakaat salat sunat 2 rakaat Asandi kade hoyong gaduh murang kali soleh yasin heula sawangsul terserah euy cek tamah kesel teu kesel lamun hayang boga budak soleh kudu kitu heula sok ku neng ira teh piwarang bilih bade ngaos heula yasin sawangsulan mangga da Asandi teh jalmi ngartos mohon neng age bade ngaos heula Asandi ngeunaheun teh sorana teh Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin wa ilaihi turja'un meterel ieu mah nya tah mimiti cik neng ira alhamdulillah tos wa ilaihi turja'un neng tos bulan guling da Asandi teh acan puas hayang boga budak soleh teh Ar-Rahman sawangsul kumacet neng ira sok aku abdi diantosan Ar-Rahman wungkul Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban alhamdulillah neng geus pungakeun ngaringe papi aya ala rabbikum tukaliban ari sugan teh eureun eta Asandi dituluykeun kana waqiah sabaraha eta neng ira geus pulang guling hayo we jigana dina hatena teu kieu mah kaburu subuh sia teh eta Asandi dituluykeun Al-Falaq 3 balikan An-Nas 3 balikan Al-Ikhlas 3 balikan ayat kursi 3 balikan Fatihah 3 balikan sholawat 3 balikan meureun neng ira kesel dan nangtung dina luhureun kasu eta cuk neng ira ieu teh erek moal Allah karim lain hayang boga budak soleh lain bebeja heula ka Allah kitu carana ibadah heula tah kan tadi terus nuang eta nya nuang lanongnya sok insyaallah Asandi eta resep anu didamel tina gedang kumandung diparut di lebetan susu anu saset eta dikucak disimpan setengah jam dianggo heula ibadah insyaallah ketika dianggo sareng bojo kekuatan anu jantan caroge tiasa ngabandingan 1 jam setengah cing aja hayang labi hayang sekedap dan geus pasti kahayang na ece balilanya oh lamun sakedeung teh nya naon sakedeung keur ngaruruji tungkul tuh 1 jam setengah bisi aja teu mujarab eta nya ku abdi bejaan tips kadua naon tips kadua nya eta ku cungur meri kudu ngacur meri ari cungur meri teh babangus meri tah eta babangus meri nomor kadua dibeulem sing dugikeun jantan ruhat ya tos jantan ruhat eta cungur meri tos jantan ruhat kan ketinggal minyak ya nah koleskeun kanu gagaduhan caroge
deui atuh sina tiis heula teh eueuh nya heueuh ari panas mah browning kudu ku guru bugan meureun salaki sina tiis heula oleskeun ka caroge eta mah insyaallah eueuh lain sajam satengah ditamahan kekuatanana setengah jam jadi 2 jam. Bohong cobaan gue aja tak percaya masuk ayeuna balik pengajian neangan cumur meri ame kuatin 2 jam ngan meureun kieu ieu mah bisi teu kuatin keneh teu mujarab 2 jam aya tips katilu kumaha carana bawa salaki eueuh ka dokter pariksa bisi boga kelainan heeh teu geus dibere nu kitu kieu hayo we teu mujarab ja nya eta teh punten eueuh jiga anu heureuy sim kuring tapi memang cek eta teh hiji cara kanggo ngabingahkeun anu jantan bojo sabab saat ayeuna loba seorang istri milarian deui pamegat anu sanes teu pira masalahna gara-gara anu jantan caroge teu tiasa ngamuaskeun ka anu jantan bojona yakin matak tadi dina rumah tangga asandi neng ira dina rumah tangga kada aya sifat tafahum hartosna saling pengertian bojo sing ngartos ka anu jantan caroge caroge sing ngartos ka anu jantan bojo nya matak tos aya pengertian antara kedua belah pihak insyaallah rumah tanggina bakal sakinah mawadah warohmah. Terakhir ti sim kuring khusus kanggo ibu ramana neng ira di dieu upami teh mah aya di dieu ibu ramana asandi nitip ti sim kuring umumna keur jamaah sadayana lamun urang gaduh putra urang tos rumah tangi lamun rumah tangi putra urang hoyong tenang hoyong tentrem kade sim kuring nitip anu jantan ibu rama teu kengi ikut campur rumah tangi nu jantan putra. Awas Bu nya lamun anu jantan sepuh ngiring ikut campur rumah tangi nu jantan putra tunggulah kehancuran rumah tangi putra putri urang anu bade ge nu jantan sepuh sanes bade ikut campur rumah tangi nu jantan putra tapi ngabimbing rumah tangi nu jantan putra kahartos da sok aya kolot teh nu kieu geuning heng ke malamun geus rumah tangga cicing we di dieu jeung bapak jeung mamah di dieu mamah teh asa melang ditinggalkeun ku maneh teh bawa we si aa cicing di dieu erek mangidahar teh mangidahar jeung mamah cicing di dieu sok aya kolot teu kitu sok aya cek kolot ti lalaki kitu ujang ke malamun geus rumah tangga bawa si neng di dieu mamah teh asa teu pararugu ditinggalkeun ku ujang teh keur mamah teh boga di budak kudu hiji-hijina ujang bawa si neng di dieu rek mangidahar teh mangidahar cicing jeung mamah di dieu mamah dahar ujang jeung neng dahar mamah teh mangidahar piraku ku mamah ujang teh diperjuangkeun bisa mangidahar jeung mamah di dieu tungtungna budak bingung cek kolot ti awewe kudu cicing di awewe cek kolot lalaki kudu cicing di lalaki tungtungna budak bingung cek lalakina cek salakina neng kieu teh mah rumah tangga teh bingung mana kudu dituturkeun geus aya mah daripada neng rudat aa rudat mana nu kudu dituturkeun urang engeusan we rumah tangga budak hancur rumah tangga gara-gara diatur kudu jadi indung bapakna matak tong aneh lamun rumah tangi budak urang hancur gara-gara diatur kudu jantan ibu ramana laras kitu nu jantan sepuh mah sanes bade ngatur rumah tangi nu jantan putra tapi ngabimbing rumah tangi nu jantan putra mudah-mudahan orang sami-sami doakan terakhir asandi sinarang neng ira rumah tanggi aranjeuna dipupruk ku rahmat sinarang barokah Allah subhanahu wa ta'ala salamina mugi aranjeuna aya dina bimbingan inayah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin jamaah rahimakumullah tekaraos waktu simpuring sumangam parantos 2 jam ibu tekaraos kusadayananya mudah-mudahan cariosan simpuring anu leresna memang tina agamina Allah anu lepatna ieu kalepatan simpuring pilih aya cariosan simpuring anu kirang raos kana manah jamaah sadayana deda ageng sahapunten da simpuring jalmi biasa anu maluput tina kalepatan sinareng kaalfaan khudma sopah wada makadar akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.